nyeritakeun kaum Bani Israil panjang pohara sebab Yahudi mah nu mantak panjang dongeng nadina Al-Qur'an moal eueuh terus bae mantak jadi kaca jadi intibar Yahudi zaman Kangjeng ieu titah dideuleu kaluhurna ka ditu Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam terus datang ka kuari Yahudi mah ambalaya aya nu asli Yahudi di Israel Amerika aya anu Yahudi asli berkeliaran ke tiap negara aya anu rupa nama orang Indonesia hatena hate Yahudi loba tah manukis ya Allah tuh ieu mah Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam setelah manehanana disalamatkan ku Kangjeng Nabi Musa lantaran diudag-udag ku Firaun katembong ku mata karasa ku dirina laut belah atas mujizat Kangjeng Nabi Musa nyebranglah nyana di Laut Merah ketika eta terus dididik ketauhidan ku Kangjeng Nabi Musa kurang kumaha perpolitikan jeung perekonomian ditata ku Kangjeng Nabi Musa mantep nuturkeun Kangjeng Nabi Musa kalawan senang jeung indah nang saha nang Allah ketika eta Kangjeng Nabi Musa titah mawa umatna ka Israel ka Palestina dibawa tidinya titah cicing heula di jurang tih ketika cicing didinya Masya Allah karim ieu umat Kangjeng Nabi Musa teh ngarasulah ka Kangjeng Nabi Musa saetik keluar ucutan keimananana ka Kangjeng Nabi Musa Masya Allah ketika Kangjeng Nabi Musa ngainstruksikeun titah nuturkeun Kangjeng Nabi Musa melalui mujizatna kitab Taurat laksanakeun ieu kitab Taurat ti Allah sebagian kecil nuturkeun sebagian cicing sebagian deui mah manehanana ingkar kana kitab Taurat eta lah Yahudi baheula kos karari cek Kangjeng Nabi Musa lamun ieu terus-terusan ingkar karena aturan-aturan kitab Taurat awas Allah bakal ngancam nu geus didongengkeun kamari tapi tetep bae dasar teu iman maksudna iman mah iman ngan teu ngalaksanakeun nu teu iman mah jelas nu iman tapi teu ngalaksanakeun sebab kajurung ku nafsuna sorangan Masya Allah akhirna diancam ku Kangjeng Nabi Musa sampaikan hei Musa ka kaum anjeun lamun terus-terusan ingkar terhadap kitab Taurat awas bakal ditimpah ku gunung gerage nang tangan cak kaumna di mana aya gunung kudu dicabut ku Gusti Allah bohong Musa ngomong sagedebul eta ku wanita ka Kangjeng Nabi Musa nu mantap boro-boro ka urang atau sapira urang kiai lain wali lain Kangjeng Nabi Musa bae nabi rasul boga mujizat eta diomong gedabul Musa ieu atuh ka omong ka urang ka kula mah komo jasa geus kajeun aing mah geus lah aing mah diaromongkeun geus kajeun diaromongkeun ieu kiai sing ngaram-ngaram kredit segala rupa moal maju je bezana ki uji mah bloon cenah teh kajeun emang caknya emang cak aing sia sakedeng deui emang cak aing cak Quran ieu mah deh ki uji mah bloon aing kadenge ku ciri aing di bloon-bloon atuh aing mah ngeun aing di bloon-bloon kudu edan ieu
segala ulah ka partai segala naon kiai teu mah kos kumaha sih jelema kos kitu amat cenah ada kumaha majuna tuh sia masalah bae lain ulah ka partai di partaina karena Allah atuh moal bisa atuh ai moal bisa mah sia tolol berarti ji sia anu tolol tungtuna mah aing jeung nya napa tolol-tolol bae rasakeun ku sia geura di partai ayo lo teu karena Allah ilmu sia hoo bakalna engke ilmu sia raragagan ge bener bae lain saeutik mun ku urang kiai gede kiai kolot kiai hebat lantaran nyana kukurubusan ka lain tempatna dicabut ku Allah berkahna ngajina amma yasifun wassalamun alal mursalin beres nu ngaji geus ngaji di mana bae kedaek dia darengekeun ku jelema kunaon eta mambu lantaran nyana kuku cuprakan ka lain tempatna di aya kiai bisa ngaji kolot deui aya deui budak ngora lah budak ngajina ge teu pati bisaeun kunaon atuh budak dipercaya ku masyarakat ai nyana henteu ulah disalahkeun sasa dirina kuku cuprakan nyana di Golkar ye parangsan Eta kos gitu teh tah kos gitu nyarieun hate kiai ji siapa nyari hate lain hayu ke aya naon di diri aing ye ke aing ye boro-boro atunya na lagi kan teu ngeunaheun ibadah teh ja lamun ngeunaheun mah ibadah lain kos kitu man kisu emang nyaho kiai ji jelema nu panyakit jantung jeung nu panyakit jantung nyahoan sebab naon nyana ngarasakeun aing panyakit jantung kos kitu tah nyana ngap-ngapan jantung yuk bukan saya mau bukan jantung bukan ini kerasa di sini ngapain iya panas ya iya sini panas iya itu jantung bukan begitu di dokter kan bener jantung nyahuan tan lu boga penyakit jantung jeung boga penyakit jantung deui engke ngobrolnya nyana perjantungan bae udah ke dokter iya diring saya juga diring akur dah tinggal urang mah ngadengekeun bener tuh lu boga penyakit lambung jeung boga penyakit lambung akur sia kunaon eueuan we aing lambung aing sarua sia geus ka dokter geus disuntik salila disuntik mah ngeunaheun tah seminggu mah ka dieu aja eueuan deui bae diurut geus aing diurut geus ka aing geus cek nya teh aja make naon make koneng diudak-udak kitu tah alhamdulillah ka ngisi-ngisi jadi koneng aing heuh aing ge cek nya teh akur tah nu boga penyakit lambung jeung penyakit lambung akur kajian kumaha ge nya ku ari guru jeung guru tah guru SMP jeung guru SMA ngobrol nya akur bakal akur nyambung uplak nya tah uplak dia euy anu ka korupsi kan yang ngobrol akur nyambung ya urang teu jam urang ye santri ye urang kiai ngobrol jeung PNS nyana ngobrol jeung baturna urang teu kaharti sebab pagawean nyana urang mah teu pengen teu kaharti anulah istilah-istilahna ge teu nyaun nyana mah jeung nyana nyambung jeung urang mah teu atuh kitu bae terus nah ieu ge ahli Allah jeung ahli Allah wali nyambung jeung wali deui kajian buku magi nyambung bae ketika dek ngobrol nyambung jasa anulah nyaritakeun penemuan ieu nyambung jangan nyaritakeun ngobrol jeung anu lain ahli Allah ngan sakadar ulama biasa bae teu nyambung nyana turun ka handap set endek hayang nyambung adaptasi geus nyambung ketika Kiai Golkar ngobrol jeung lain Kiai Golkar mah nyambung atuh lantaran nyana pengalaman di Golkar nyana teh kampanye ke anu kadang dibere duit sekian kadang-kadang minta tambah deui pan ngobrolkeun kos gitu tah kiai nu ieu mah nu teu ka Golkar atuh pan nyana kitu amat kos itu amat bung lain bung ngadegetan nyana lah emang kunaon aing teu dibere sih tuh siapa pajar bener bae kan siapa tolol tuh lain tak nyambung tapi Kiai Golkar jeung Kiai Golkar deui atau Kiai partai jeung Kiai partai deui nyambung bakalna tapi nu lain partai teh nyambung nah ieu mah keur carita ahli fikih jeung ahli fikih deui atuh nyambung nyaritakeun rukun wudu nyaritakeun rukun salat akur engke nyana ge nyaritakeun kula manggihan di anak kieu oh eta mah sarua jeung di Fathul Wahab kieu asana dina ikna kieu akur tapi fikih jeung fikih deui ahli tasawuf jeung ahli tasawuf kakarak anu carita berjalan doang nyaritakeun aing ja ieu tasawuf kieu can manggih ngeunah ieu ge sarua can manggih jeung nu can manggih ngeunah ngobrol nya ge sarua bae
ketika anu geus manggi geunah ngobrol jeung nu geus manggi geunah de akur bae. Nah etalah dunia selama nakos kitu bae. Urang jeung sajambungna di dinya nyana teh klimakna di dinya akurna tuh tak ieu ge sarua bae lamun urang nyaritakeun zaman baheula jeung kuari atuh akur bae mantak ieu nyaritakeun tentang Yahudi baheula jang nasihat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Kangjeng Nabi Muhammad didakwahan ku Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'an Kangjeng Nabi teh didakwakeun ka umatna aya sebagian nu narima sebagian nu cicing bae sebagian nu inkar atuh sarua jeung Yahudi zaman baheula nu mantap cek Gusti Allah Al-Qur'an anjeun Muhammad inget anjeun Muhammad kana hiji sejarah inna taqnal jabala waqtuna kaulan nu agung ngangkatkeun ngaluhurkeun kana gunung rafa'nahu min asli dicabut ku Gusti Allah gunung faqahum diangkat ka luhureun umat Bani Israil nu bangkawarah lantaran manehanana inkar kana kitab Taurat nuturkeun aturan-aturan syariat kitab Taurat dititahayu ca Kangjeng Nabi Musa embungeun nya nama dibere warning ku Kangjeng Nabi Musa awas bakal kena siksa tetep bae terus bae kajadian gunung diangkat ku Gusti Allah dikaluhur-hulukeun nyana masyaallah tuh ca Kangjeng Nabi Musa sing hades ya gunung diangkat ku Gusti Allah ka'annahu zullatun seakan-akan gunung teh diluhureun huluna kos mega bae di luhur nyahoeun ieu gunung di luhur teh ka'annahu zullatun wa zallu nyana boga keyakinan annahu waqi'un asana ieu mah ragak aing disiksa ku gunung disiksa ku gunung wabeh Yahudi teh neuleuh ka luhur kusieun-sieuna gunung diangkat ka luhur terus seakan-akan niungannya na okos mega kumaha eta Yahudi sarujud gabe brak sieun ngan sujudna make palipisan kenca bek maksudna naon nu ieu neuleuh ka luhur cak jana ragag moal tolol teh coba itu gunung geus di luhur tololnya teh goblok mantap kuari Yahudi mah gitu pun sujudna gitu Yahudi di Israel tek kenca nya tek kenca nya ieu neuleuh ka luhur Yahudi kuari kitu bae kuari ge masyaallah kari eta kabangkawarahan teh datang ka dinya tah kabangkawarahan teh datang ka dinya ya ada boga keyakinan bahwa gunung teh bakal ragag kajana nyimpahnyana nyaona ti mana biwa'dillah iyahu janji Allah ka marenahanana diukui ilam yaqbalu ahkamat Taurat bakal ditibakeun gunung kajana lamun teu darima kana undang-undang kitab Taurat masyaallah nyana ge nyahoeun jati Kangjeng Nabi Musa cak Kangjeng Nabi Musa lamun sia lamun mane lamun aranjeun henteu kitu ngalaksanakeun aturan-aturan kitab Taurat bakalna ditimbah sia ku gunung diangkat nyana kaget bek sujud ngan palipisan kenca doang nu katu deuleu ragag moal mana teh mun ragagnya pae tapi tetep bae tah Kangjeng Nabi teh dibere ku Gusti Allah inget Muhammad Yahudi mah kos kitu nu baheula kunaon si eta nu bantak nyana henteu narima kana kitab Taurat wa kanu abawa lisiqliha ku berat galaksanakeun kitab Taurat teh kudu salat kudu zakat kudu puasa tah kuari ge sarua ketika Kangjeng Nabi dibere Al-Qur'anul Karim haju didakwahkeun ku Kangjeng Nabi geus kajeun di zaman Kangjeng Nabi kuari di zaman urang ieu Quran didakwahkeun tat ca Quran salat sia
nonton TV baiknya maghrib nonton TV isya nonton TV ya Allah ya Rabbi jak kitu-kitu keneh awas ya cak Allah gunung ku aing sia diangkat sia ku aing minimal dibetuskeun ku aing sia gunung kada batuk boro-boro gunung aki-aki ge urang batuk kaganggu ku aki-aki ohe teu eureun eta kobo gunung batuk galunggung batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Merapi batuk ribuan jelema nalangsa Gunung Krakatau lain batuk deui tama tsunami jutaan manusia bahkan misah antara Pulau Jawa jeung Sumatera Gunung Krakatau batukna gunung mah kos kitu batuk aki-aki mah paling nya nama kapecirit aki-aki dan kapacirit aduh diharap di luar geus puguh diirung diceli kapacirit deui bodai deui kapacirit sup bodagir teu lain kapacirit teh kiai aya kapacirit baleutik eta mah bodai sageda kieu ngising batu ngaranna lah tuh eta batu tah ieu si ade kuari dititah salat api lain dititah ngazakat geus hareunteu nu sararugi mah ngazakat nya henteu jalamun ngazakat mah kadengekeun walaupun hiji dua mah aya anu ngazakat tapi di pasar kemis bae anu nisab zakat harta loba kadenge kurang ngazakat nya henteu tinggal ditungguan bae kek sia katipah gunung sia kajeun kukuman je parangsana kumaha meureunana tuh tita munggah haji rata-rata munggah haji mah hampir darekeun tinggal hiji dua doang numbung zakat beberat jasa puasa ge aya lah daraekeun tapi kapan hiji dua mah aya teu puasa asal dihareupeun jelema bae bakos nu leuleuseun ya padahal mah ka imam ngara goreng sangu eta aya teh di pasar kemis kula ge nyaho jelemana kang ngaran-ngaranna nyaho kula aya sabaraha cenah ge aya hiji dua belah ditu tilu diterep aya terus waru aya itu di pondok aya terus saya ya sekitar bangsa nu nyaho kula mah 10 lah nah nyaho wae gararaga jelema mah tapi eta teu puasa asal datang bae ka imah masyaallah dahar biasa ngarokok biasa di kamarnya na tersiksa nya ngarokok mah ngarokok ngan di kamar tuh ya Allah ya Rabbi tah eta titah nuturkeun Al-Qur'an berat jasa tarolah heula pelbah eta mah hampir-hampir ngalaksanakeun tapi ketika ieu titah ulah nyokot duit bang hampir kabeh titah ulah ngridit hampir kabeh hayu ndeu kumaha coba titah ulah WhatsApp-an hayu coba hayu tiga ulah pacebukan nah coba pacebuk ieu salah maca lah kumaha aing bae pokona heula kumaha coba ieu lalakon masyaallah urang teh neuleuan dina Facebookan dina naon kitu ngaranna internet eta teh anu benerna mah hiji dua bau 100 nu teu benerna anu benerna mah diangsong-angsongkeun ka urang tah anu tah informasi tah giliran teu benerna sorangan we nya kieu digerokeun ge geus teudaekeun kieu maje keur naon teh maje engke maling deui kieu eta lain nu edan sih naon eta mun kitu ngorakeun geus kolot nu edan eta orangan bae kieu nyana neuleuh beusi jelema kieu eta HP mantak naon tah HP bantingkeun jang naon kos kitu maning maca sholawat ka Kangjeng Nabi endahan kos kituan naonan coba eta tah tapi teu dibukakeun hijab mah tetep hese bae awas cek Gusti Allah sia dek dagang nyokot duit bank keneh bae butuh kendaraan masih keneh ngridit keneh bae ban ku aing diribakeun sia awas sia ku aing gunung diangkat ku aing sia hayo sarua kunaon eta nya ngarasa berat kana undang-undang Al-Qur'anul Karim cak nya ngarasa berat padahal mah urang diciptakeun ku Allah ti eueuh ka aya ku ari geus aya bakal paeh eueuh deui ge bakal hudang deui rasakeun ku sia sakedeung urang hirup di alam dunia matak naon nemah
nemah jasa ka Gusti Allah cara para rasul para nabi geus buku para rasul para nabi para wali nu angkat nu mantak diangkat jadi wali ge eta teh nemah jasanya na ka Gusti Allah lu di aku mimiti kuarinya teh melalui asma jeung sifatna berarti takwa ka Gusti Allah imtisalul awamir wa tinabun nawahi geus beres eta dilakonan kunyana sesuai jeung aturan syariat moal beres ieu ibadah ka Gusti Allah lamun jerona teu dibersihan salat sesuai jeung syariat yakni nu diatur ku fikih eta salat moal beres lamun jerona teu diberesan beresan jerona abeh salatna ulah hayang kalem ku jelema abeh salatna ulah ngarasa hebat sorangan geus bae atuh ku ari mah dilillahi ta'ala keun ka Gusti Allah zahir jeung batin bagus. Urang kuari puasa turapi puasana sesuai jeung aturan syariat yana fikih nu diatur ku Kangjeng Nabi dikitabkeun ku para ulama urang bisa sesuai jeung aturanana ti mimiti fajar datang ka terbenam urang puasa bagus tapi lamun jerona teh dirapihan puasa urang hayang kalem ku mitoha ku tatangga jeung sajabana rapihan geura jerona abeh karena Allah zahiran wa batinan beuki naik urang kuari mah salat tahajud sesuai jeung aturanana lantaran salat tahajud teh bakal nyangan jaga urang di kuburan datang ka akhirat sebab saja lemah anu sok udang tipeting saat batur lelap HS urang hudang ke di kuburanana bakal caang lamun urang lila salatna caangna gede lamun urang sakedeung caangna sakedeung tah lamun 2 rakaat ngentit lumayan tapi aya nu kerek bae bawa tuh cempor-cempor acan tah eta kan tahajud cet tetapi tahajud teh lamun ku urang geus dirapihan zahirna batinna teh dirapihan engke tahajudna yang kalem ku makhluk lamun aya jelema tahajud mun eueuh jelema tilok lamun aya babaturan urang di gigireunana tahajud teu make rakaat datang ka subuh tapi lamun eueuh jelema paling ge hudang kihes deui eta pan teu beres tahajud kos kitu tah aya kalem we ku jelema asal aya jelema bae takbirna ge embat Allah amin eueuh jelema Allahu Akbar nya mah kos kitu tah perbedaan antara aya jelema jeung eueuh jelema ria beresan geura batinna abeh tahajudna rapi bagus sesuai jeung instruksi Allah syariat jeung hakikat dihijikeun tah masyaallah syariat jeung thariqah dihijikeun bakal ngahakikat ya Allah ya Rabbi berat soteh lamun urang ku nafsu tapi lamun nafsu urang geus dieuweuhkeun di diri urang hampang mawa syariat ku ari ti eueuh ka aya nang Allah aya nu ngaturna Allah engke bakal maot nu ngamaotkeun Allah engke bakal dihudangkeun deui baas ngaranna dihudangkeun ku Gusti Allah digiring ka masyar nang Gusti Allah timbang amal urang teh bakal ka sorga atawa ka neraka nang Allah ngan urang dibere ikhtiar jang nyantelkeun ganjaran jeung siksaan nu bakal dilakonan ku urang jaga di yaumul kiamah sing ada ieu tah lamun urang inget ka dinya mah urang sadar sasadar-sadarna ku ari kurang ditanya diri urang ai sia ieu nu saha nu Allah kabeh lamun ditanya sia nangieun sa nangieun Allah eta mata sa mata nu gula terjadi tah maksud itu eta ceuli aing tah eta berarti ngaku ka mata ngaku ka ceuli encan jadi wali lamun wali kumaha eta mata sa Allah aju ku hari atas yang muriang nang Allah aju sia moal kamu mah tunggu ku Allah bae nya sehat nang Allah muriang nang Allah moal kamu mah sakit moal aing mah tah eta bener asli eta sia mata sia sama Allah barang gering di kamar sia ka rumah sakit pancen anu Allah aing teu kuat balik deui berarti ka syariat tokos kitu tah sih hade salah tuh henteu ngan urang dina syariat berarti henteu dina hakikat tuh ya Allah ya Rabbi
terus so gerak terus begitu di aku bae ku wali mah tadi aku aja ieu mata nu Allah geus lamun ieu mata nu Allah dek di ka Allah keun kumaha sesuai perintah Allah cak Allah kudu neuleuh Al-Qur'an ku aing didelekeun ka Al-Qur'an cak Allah ulah didelekeun kana awewe nu lain mah moal ku aing mah nurut jasa ka Allah lamun urang geus bener-bener nurut ka Allah hampa dagang lantaran butuh dahar jeung nginum sebab urang boga tanggung jawab pamajikan jeung anak sebab orang teh kudu mere dahar napakah ngaranna ka pamajikan jeung anak bahkan mere baju bahkan ngimahan geus atuh urang teh usaha kuari dagang dititah ku Gusti Allah dagangna nah kuari dagang teh dek ngalaksanakeun anjuran Allah sok geura menang ganjaran ketika dirina abdi bade dagang bade usaha sesuai jeung instruksi Gusti Allah anu disampaikan ku Kangjeng Rasulullah Muhammad abdi bade usaha kanggo nganapakahan pamajikan jeung anak tak dek disesuaikan be jeung aturan Kangjeng Nabi tah ketika make nafsu njokotlah duit tibang eta nafsu ngaranna eta siksa eta nafsu lu diinstruksikeun teh jang dahar nginum pake ngan sakadar sakitu teu kudu loba-loba tah mah geus diatur ku Gusti Allah ketika urang make hawa nafsu hayang meuli ieu hayang meuli itu hayang ngabangun ieu ngabangun itu eta hawa nafsu teu diparentah tah ku Gusti Allah kunaon make hawa nafsu eta lah nu bakal jadi siksa sing ada tah kos kikituanana di urang kuari teh dipasrahkeun jasa ka Gusti Allah nu mantak wali mangeunaheun salatna teh sebab pasrah ka Gusti Allah Allahu akbar zahirna maka piki sesuai jeung Fathul Muin batinna dipasrahkeun ka Gusti Allah lantaran ieu awak lain nu abdi nu Gusti haju ku Gusti teh dititah ruku titah sujud Gusti boro-boro titah ruku titah sujud jak lain nu abdi nu Gusti andai kata titah perang ge abdi mah daek bae Gusti sebab geus pasrah jasa ka Gusti Allah tah eta lamun urang geus pasrah ka Gusti Allah ja abdi teh nu Gusti aju engke daek teu daek ja abdi bakal dicokot teh ku Gusti atuh manian ku ari abdi nurut ka Gusti sapiraha titah ruku sapiraha titah sujud haju sapiraha titah maca Quran lah jang geus niat enan nginahin jasa nu embungna urang nafsu urangna nu embung teh nafsu urang tah eta nafsu nu kudu diperangan ge ai limbah mah di pabrik siap golok perang nyawa taruhana siap bae nafsu eta kos kitu tah deres tah mah masih keneh kadeuleu bagus iya ye perebut nyawa taruhana kajen kumaha ge saruyut ti aing dicokot ku nyana goblok biasa aing ge aing mah syahid bobo sabilillah caknya lain sabilillah sabil saruyuti tah mah tak eta kapan hawa nafsu nu geus kitu ngaranna coba lamun urang sadar mah saruyuti sia dipaling ku batur kakamalah geus mandingan daripada huru-hara mending dek neangan deui bae emangna dunia sedaun kelor aing dek neangan ka Lampung sugan aya nu model sia deui sia putih di Lampung loba nu putih ngan sia mah ieu kajen kumaha ge lantaran tatangga bagus akhlakna ngan aya di Lampung mah bejana bangun dek ngerekep bae teh ka salaki tapi aing kajen lain neangan deui kajen sadar kan ngawasa lain milik aing meureunana tah mah geus aya suratan di Lauhil Mahfuzna bae masyaallah meuri ka kulo urang ngadengeun ge ya Allah sadar teh tah hayang sadar model kos kitu hese jasa sadar geus lamun urang penting hudang dak neuleuh jam hiji ya Allah ya Rabbi Gusti ieu keur hees haju hudang nu ngahudangkeun kula saha lamun lain Gusti nu ngahudangkeun abdi ja abdi moal hudang jak kajen teuing geus sejak-sejak ge hudang ai ku Gusti teu dihudangkeun mah jah henteu bae tapi abdi ieu hudang jam hiji meureun manan abdi hudang ke dihudangkeun aku Gusti cak pabaturanna teh aya lain nu ngomong lain ku Gusti tuh nu ngarobrol gandeng siapa kahudangkeun ku gandeng jaga geuninganan teh babaturan aing gandeng ge kerek gandeng ku gandeng na kerek eta mangan sakadar adat doa
dihudangkeun ku Gusti Allah jam hiji. Alhamdulillah Gusti. Nu ngahudangkeun abdi teh Gusti. Ieu awak abdi deuk dikagustikeun bae ku abdi. Pandian ku urang. Tiris. Tanya ku urang, awak ai sia nu sa? Mu Allah. Ai cai? Mu Allah. Ai tiris? Nang Allah. Aja sia nu bersih ti ku sa? Ku Allah. Aja deuk ka mana ieu sia? Deuk ka Allah, pan ka Allah kudu bersih. Heueuh, haneut ka rasana. Bakal haneut ka rasana. Ta tiris teh nafsu. Nafsu tiris teh sarua jeung udang-hudang, udah begitu hudang. Enggak pas subuh. Nafsu tadi. Mau dipandian. Tiris eta tiris teh nafsu. Tapi lamun tanya awak, "Hei awak, sia nu sa?" Nu Allah. Ari ieu cai? Nu Allah. Ai rasa tiis? Nang Allah. Aja sia ku tiis ieu kan jadi bersih. Bener. Deuk ka sia? Deuk ka Allah. Pan ka Allah mah kudu bersih. Heeh. Ngunaheun ge sia? Seger bakal. Seger. Di ka Allah kan kabeh. Ngeunah. Tuh. Mulai Allahu Akbar nang sata nang saha nang saha ngangkatkeun nang Allah lamun ngarasa nang urang lamun ngarasa nang urang capek bakal tapi kan ku Allah ieu mah digerakkeun abdi nangtung ku Allah ieu mah ku Allah abdi mah segala rupana ge wuduna segala rupa ku nangtungna ge nang Gusti meureun manan kieu ge abdi mah deuk dikasorgakeun meureun ku Gusti gitu kan boga kayakinan abdi teh deuk dikasorgakeun Gusti lah lamun kira-kira ku ari ka sorga mah paehan we abdi Gusti mulai mantap paeh gitu kan entah paeh ngeus abdi meungi geus senang jasa Gusti masyaallah asa jeung Gusti bae masyaallah nikmat geus kira-kira abdi bakal ka sorga mah ku ari maningan ayeuna bae cabutlah diisukeun deui mah abdi loba gangguan Gusti ku ari mah gangguan jasa keur ieu mah tiis teh tiis ku ari mah sasada digigir di sisi digigir sasada ieu jurig balulu kayak kedeng-kedeng tong teng teng HP sasada mangga nanti totak HP kayak kedeng di TV kayak kedeng di isukan di tatangga ih suara-suara teh ambal ya Gusti abdi mah ngadengen kos kitu teh aing mah mendingan salametkeun we Gusti tah wali mah kos kitu ade nu ngadoa ka Gusti teh salat-salat acan sama Gusti. Abdi mah bandingan paehan memang kurang gitu sia kredit gagedean bae. Gusti daripada abdi dibui mendingan dipaehan bae lah mun abdi teh dipaehan bae abdi udah bunuh diri. Teu tolol teh coba. Menta paehna akur ngan nu ieu mah motifna bener pasrah ka Allah nu ieu mah tah eta tadi embung dibui. Beda. Hampang ka Allah ngeunaheun. Nah, kuari kieu maksudna. Ieu nu ngeunaheun ibadah. Nyahoeun kanu itu can ngeunaheun nyahoeun. Can ngeunaheun. Sebab nyana rasa ngeunahna aya di nyana, kanu can ngeunaheun teh bakal nyahoeun. Lain kos kitu nu geus ngeunaheun mah. Okos penyakit jantung jeung jantung nyahoeun. Jantung pajan kuku. Namun aing jantung kos kitu sarua. Ring 2 aing. Meliringna di mana? Tadi jadi eta teh di material. Ring jantung beli di material Aisyah kumaha meureunna di sordel segala tah mah ha sarua ieu ge sarua ieu jelema teh geus nyaho ka ngeunah salat bakal nyahoeun kajentingnya na ngeuneunahanan ge kadeuleuna bong udang-udang coba ayeun teh mah teu bae nyahoeun si itu mah teu nyahoeun ka ieu mah nyahoeun masyaallah sebab naon wali mah kan dibere ilmu laduni. Kok bisa kos gitu sih? Kieu masalahna di jero hate teh eueuhna naon iwal ti Gusti Allah. Cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ima keur carita gemblangna. Berarti ketika urang ibadah ka Allah mantap bercahaya urang sebab Allah nu mere cahaya. Jadi hate teh masyaallah urang teh hirup di jero cahaya. Nah, lamun urang geus aya di jero cahaya engke ku Allah bakal dibere naon nu dibutuhkeun ku urang. Datang ka nyahoeun itu kitu. Masyaallah. Lamun wali nyahoeun, lamun Syekh Nawawi nyahoeun bahwa ieu salah lantaran kadeuleu Baitullahna. Eta ilmu laduni ngaranna. Lamun Mbah Bolong nu urang mun zara ka Ampel disebut Mbah Bolong, kunaon eta? Lantaran ieu masjid kurang iblat. Henteu percayaan jelema sekitar eta dibolongan kan kunyana mimbarna. Di dieu tuh Baitullah, mata telah bae Mbah Bolong. Kunaon eta padahal teu kudu dibolongan kitu, teu kudu eta mah jang supaya batur ngararintip coba intip. Jaheuh. Padahal teu kudu kitu kujana mah tuh Baitullah. Kurang ieu eta kunaon laduni.
lamun Ki Khalil Bangkalan nyahueun ka kiaina keur salat di jero hatena aya sanguan di jero hatena sangu mantak nya seserian keur salat magrib bandeng serina carekan gulang seserian begitu di sidang atuh kula teu seuri kumaha cakna jadi jero hate kiai teh pan aya sanguan isin kan kiaina isin kan mama pugu ieu lapar hayang dahar kan ilmu laduni ngaran lamun enggeus urang ka Allah bakal kanyahoan ngan moal loba omong wali Allah mah nyumputkeun kajen ting disebut teu nyaho daripada disebut nyaho ngan nyana nyaho nyambung wali Allah jeung wali Allah bakal nyambung kajen teuing tatangga kajen teuing tatangga ari lain menyaho bae kajen teuing jauh nu ieu di Jawa Timur nu Jawa Tengah nu ieu di Malaysia nyambung nyaho sinar jeung sinarna bakal ngahiji sebab Allah na eta-eta keneh seakan-akan Allah ngabejaan sebab urang aya di sinar Allah itu aya di sinar Allah nu di sinar Allah jeung nu di sinar Allah bakal nyambung nu aya di Suriah nu aya di Yaman anu aya di Baghdad kabeh teu nyarambung nyaho kaambe wali Allah nu aya di Serang nu aya di Pandeglang kaambe sebab naon itu aya di sinar Allah urang aya di sinar misalna ieu wali ieu di sinar Allah ngahiji di sinar Allah nyahoeun kajen teh nya hees bae kajen teh nya macul bae nyaho wali kajen kukumaha ge sebab nyaho nu panyakit jantung jeung panyakit jantung ngobrolna ring malulu panyakit lambung jeung panyakit lambung ngobrolna ieu teu rab malulu panyakit Krisno jeung panyakit Trisno sarua bae eta teh nyana nyaritakeun I love you malulu ieu sarua mangsana teh di Bitung aya di Cisoka aya eta nyaritakeun bae aing meunang we waduh jangkrik muda di sekarang gua nyawa ya deh jauh eta ngobrol karena itu bae PNS jeung PNS selantaran aya di dinya sarua di lembah eta bakal akur guru jeung guru akur bae ya intel jeung intel atuh nyaho nyana ge intel jeung intel aya kode-kodeuna sarua bae puajan teh di tengah-tengah riungan manusia loba ribuan intel datang itu intel nyana pada ngamankeun intel polisi intel abris sarua bae intelijen jeung intelijen ulah-ulah dalam negeri jeung luar negeri bakal nyahoeun nah nu sok moto teh naon gara-garana wartawan dosi mah nyaho bae anu kos kitu mah bangsana meureun sia tah wartawan sarua bae di peperangan palang merah jeung palang merah nyahoeun nyana teh pengamanan dalam peperangan nyahoeun ieu medis dan lain sebagainya santri jeung santri kajahoan bae kajon teuing kumaha ge urang di kota ieu di kota sarua bae urang make samping itu mah make calana kanyahoan santri sia kajen kumaha ge leuh kajen kumaha santri kanyahoan bae sia kanyahoan bae lah kajen kumaha PKS kunaon hideung na ngagedor-gedorkeun kanyahoan santri asli jeung PKS santri hideung tarangna PKS hideung kukuda mah ketebak bae ieu santri asli ieu PKS kanyahoan tina naon leumpang tina lempang lagi geus kajawan santri asli mah di tengah-tengah jelema hampura punten di kota ge punten bangun minggir bae aya adab tapi PKS nabrak los beda ya tuh kajawan we nah ieu keur carita wali jeung wali atuh nyahoeun nya sebab pada ya di cahaya Allah ieu keur carita layaripul wali illal wali. Nah, matak naon pasrah gerak ka Gusti Allah. Ulah ngarasa berat ka Al-Qur'anul Karim. Lamun urang ngarasa berat ka Al-Qur'an berarti aya nafsu di awak urang. Nafsu mah saeutik bae. Urang hudang peuting, kemudian urang sieun ka pocong. Eta teh nafsu urang. Urang sebab naon? Sebab urang embung neuleuh pocong, urang mah hayang ge neuleuh nu geulis. Tah jadi nafsu urang teh deuleuhan teh embung neuleuh pocong eta nafsu ngaranna hayang ge neuleuh nu geulis eta nafsu ngaranna ketika geus diparasakeun ka Allah nu geulis pocong makhluk Allah teh sia paling mau ingkak bulu sia tuh malah nang tangan geura ge malah nang tangan urang malah nang tangan ayo sia ji sebab naon di jero kolbuna geus aya Allah lawan ku sia Allah ye sia neraka sia urang geus deukeut jasa jeung Allah mata kajawan hendak aya jelema wawalianan
tengah peting jam 12 manehanana mantas nyanyi lagi nyanyi model naon gitu ngaranna wali nyanyi wali mantas ya Nabi salam lah gambusan marawisan nah ieu walianan ya halal sekian itu mah kejanjian wali sekian saya kan udah jadi wali nyana kebeneran mentas haju kapetingan mana hujan mana candahar kebeneran ya mah kiai ya Masya Allah kebeneran kiai na bener-bener jadi ahli Allah ya aing dikai mah kiai ngendong di manyana pasti sarua pada wali mangke aing disuguhan ke aing dibere kamar aing mandi ngeunaan isuk-isuk aing balik geus dibere nyarap mantep lah cek nangis Masya Allah, alhamdulillah, anugerah ti Allah. Di luar kene geus ngomong gitu geus disebut anugerah. Assalamualaikum. Sana kene meh 3 kali. Assalamualaikum. Cak kiai teh saha? Abdi minantu Allah. Itu bahasa geus luhur jasa tambah bahasa. Luhur tamangus abeh di pajar wali kan maksudnya wali asli mah ngomong gitu masalah guys paham guys wali jeung wali mah paham sanajan salah ge sebab timbul tina kadeukeutan cenah jeung Allah aing nya ge nurutan bahasa wali abdi minantu Allah kan kaambe kunyana ku wali dan di jero bukakeun lawang calik heula di dinya henteu tidak ka jero calik heula di dinya wah, yang disiap-siapkan ngajen kukumah ge. Alhamdulillah. Horenganan kiai nu ahli Allah mah wali teh make baju heula rapi, taju keluar, ngobrol sakedeung. Di mana ye? Abdi mantos dakwah cek nya teh. Alhamdulillah masyarakat antusias mudah-mudahan bisa ngamalkeun cek nya. Terus abdi kapentingan hayang istirahat eueuh deui. Istirahat nu paling ngeunah mah sama-sama mantu Allah cek teh ya urang di dieu lah deui lain teu kabeuli hotel lain teu kabeuli tapi wah minantu Allah teu pantes cek kudu di hotel iwalti kudu jibabarengan jeung minantu Allah deui kan wali mah nyaweun sia mah lain minantu Allah cek teh ya sia mah juri cek hatena teh geus we tujuannya nah hayang ngendong didinya bakal dibere kamar mandi dahar katirisan kalaparan nyana bakal nikmat lantaran salah kawali tah nyana sebab nyana lain wali cak kiai nu wali teh yuk tuturkeun abdi cih pancak kiai teh tuturkeun ya ayo abdi cenah ieu ngendong di tenang cak nyana ngendong mah urusan gampang diajak lelumpangan dekat tukangan terus rada jauh raja aya ta masjid nah besirek ngandong mah di dieu bae lepan sebab ari minantu Allah mah kudu di imah Allah ieulah imah Allah ditinggalkeun ku nya hakan ta minantu Allah cenah teh nya balik deui dadah minantu Allah tinggal ngana bae kieu we sial amat cenah teh kanyahoan emang kumaha gitu okos Habib wawalianan datang ka imah kiai kemudian dipayang-payang aja ngomongnya nak waduh ini jarang Pak Kiai katanya turun ini mah mau ke rumah Kiai aja dia mah udah nggak mau ketemu sama siapa-siapa mau ketemunya sama Kiai doang kan kaambeun ku ahli Allah mah nya nipu sia kajian kukumah ge moal kebel ge ngitung ya kajian kukumah ge oh, diung nyenang geus kikieuan bae bangun papanaan teh terus ngobrol. Geus ngobrolnya teh dekeun ngobrol. Terakhir doang Kiai kalau pengen selamat harus ngeluarin uang biji 9 cekna teh. Biji 9 gimana? 9.999. Eta mah kieu-kieu goblok. Dua walian mah tirokos kitu ujungna
wali aslima embungen dibere duit aju ngadoa salamet khusus yang kiai umum yang masyarakat diongkosan ge embung eta asli wali. Ieu mah mun aya embe di bawah, mun aya kebo di bawah, malah mah mun aya pamajikanna dua nu hiji jang aing tolol ngareuna. Ka ambe ulah sok wawalianan. Ngan embung ribut bae kiai. Aya nu ribut goblok meureunan. Eta mah sarua pada juri kabeh. Ayo ngade besis ya jeung aing. Hi, ini mah jangan begitu, ini mah Habib. Gua bukan lihat Habibnya, lihat akhlaknya. Kalau lihat Habibnya bener, tapi akhlaknya gak beres nih. Tuh, eta mah deres Habib, nulain Habib wawalianan nih. Aya nulain Habib ge wawalianan, make calana luhur sabelah, handap sabelah. Atuh mah lain wali nu gelo ieu mah. Waya salat teu salat, teu beres. Teu beres. Cek dina kitab Tanbihul Ghafilin, lamun aya jelema hiber, lamun aya jelema napak sancang, lamun aya jelema teu dahar-dahar, hebat jasa, hebat. Ulah waka dihebatkeun, deuleuh heula nyana, salat henteu, puasa henteu. Lamun nyana bisa hiber, bisa napak sancang, tapi teu salat, namu ka imah urang, geus wali asli atau lain usir kos kitu mah. Ulah dituturkeun ulah, babari bae aja kitab Tanbihul Ghafilin mah kumaha gitu. Taman dek wali teh dek lain, pokoknya urang mah sebab urang mah neuleuna syariat. Ketika nyana teu daek salat, geus ka ditu bae. Ye, sakjana teh aing mah wali asli. Da bodoh, wali asli ge bogan henteu nembongkeun syariat. Indit. Kula mah nuturkeun syariat bae. Tuh eta kan bundah eta kos kitu urang ka urang ngeunah. Geus aya jelema wawalianan kieu kitu haju salat henteu, puasa henteu. Aju hitut ge salat bae. Wah. Ceknya wali betul naon teu boga wudu geus bapak urang. Teu beres si wali tas itu tuh, tajuknya jadi imam deui. Saya imam. Ieu pan wali ieu pan tadi tas itu tuh wali mah batalna ceknya. Ambo-ambo. Tah, geus tah mah nyaminan tu Allah mah geus di masjid tas ya tiris-tiris los. Kaya hoat. Ya Allah, ulah sok sambarana. Biasa bae sih nu wajar. Aya Habib bangun luca lece. Luhur ya kajen kumaha ge beda. Kadeuleu gerak-gerakanana, matana dan lain. Kajen teh ngomong kieu ngomong kanyahoan iluhur kajen kumaha ge. Tah atawa nu lain Habib, oknum Habib, loba jasa ku ari mah. Lain Habib ngaku-ngaku Habib. Ngaku Habib ambalaya kuari pugu indiahe. Ya Allah, ieu mah indiahe ieu mah. Ya batur hema malini ngaku Habib ya. Beres ya. Loba jasa ya kuari. Tasih hade. Geus pokona mah ngaku-ngaku kitu mendingan tinggalkeun bae lah. Tinggalkeun geus ulah, mesti urang katipu. Ya Allah, ya Rabb. Pemberitahuan kepada Pak RT Junaid jeung Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Nu mana ti urang mana? Ente kayak Udin kalau luar kabeh deui. Ih salah ye. Ya, pemberitahuan kepada Pak RT Junaid yang Mang Udin suruh pulang dikarenakan saudaranya meninggal dunia. Junaid mana? Lemburan. Ya itu gak salah ya. Engke Udin lo Pak Udin. Ke Udin barali kabeh deui. Aduh, ya lembur mana gitu tah. Ya terserahlah, nu boga rasaan lah pokona ya. Nu boga rasaan Udin segera pulang. Jeung Junaid segera pulang. Salah. Lemburan udah. Ya Allah. Ka'annahu wallatun bihim. Gunung diangkatkan ku Gusti Allah seakan-akan mega di luhur nyaungan manehanana ngiwan manehanana. Bani Israil boga keyakinan bahwa gunung teu bakal nemleuh ka manehanana ragrag. Lamun manehna teu narima kana hukum-hukum kitab Taurat,
mantak manehana teu ngalaksanakeun lisik liang ngarasa berat mantak kade cek Gusti Allah khudhu ma atainakum biquwwah carkelan ku aranjeun kabeh kitab Taurat anu ku kaul bade ilmu agung geus dibikeun ka aranjeun kabeh cekel kalawan sekuat-kuatna nyeuan cekel hartina cekel teh ulah kaluar tina aturan-aturan kitab Taurat adzkuru ma fihi amalkeun isi kandungan kitab Taurat la'allakum tattaqun abeh maneh takwa sieun ka Allah kitu didongengkeun ka Kangjeng Nabi sarua Al-Qur'an cekelan sing pagel Al-Qur'anul Karim khulu ma atainakum cekelan ma Al-Qur'an atainakum anu ku kaula anu agung kami nu agung geus ngikeun ka arajeun kabeh bikuwatin cekelan sing nyaan sing pagel sing kuat ulah gulak-gelak nyekelan Al-Qur'an sing pagel cak Quran wajib laksanakeun cak Quran haram tinggalkeun hayu Al-Qur'an moal kebel pae sia namun kaluar tidak aturan Al-Qur'anul Karim jaga di akhirat sia bakalna dikerebekeun di neraka jahanam sia moal kebel khudhu ma atainakum awas wadhkuru fi amalkeun si kandungan Al-Qur'anul Karim la'allakum tattaqun abeh maneh sieun ka Gusti Allah masyaallah ieu keur carita kisah Bani Israil di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihis salam aya mana isyarah cek ahli thariqah mah diisyarahkeun bahwa wa inna taqnal jabala ingat anjeun Muhammad waktuna kami nu agung cek Gusti Allah ngaluhurkeun gunung-gunung mana eta gunung anu dipake munajat ku Kangjeng Nabi Musa Tursina anu aya dina Al-Qur'an wattili wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin teu kudu neangan ka Kairo utara Kairo antara Mesir Yordania jeung Israel didinya lah sebelah utara gunung Kairo yakni Mesir didinya aya gunung ngaranna gunung Tursina cek ahli thariqah teu kudu ka Kairo teu kudu ka Yordan teu kudu ka Israel gunung Tursina mah aya di diri urang mana ahli thariqah ngaisyarahan gunung Tursina adalah hulu urang. Ingat anjeun wahai manusia idna taqnal jabala waktu kaula nu agung ngaluhurkeun hulu fauqahum disaluhureun aranjeun kabeh ka annahu zullah seakan-akan hulu teh nu niungan anjeun awas sing hade ieu hulu teh lantaran di hulu teh aya pikiran aya otak aya mata aya ceuli gunakeun ieu hulu teh sesuai jeung aturan Al-Qur'an khudhu ma atainakum biquwwah ceklan ku anjeun Al-Qur'an nu geus dibikeun ku kaula ka anjeun kalawan kuat deuleu Al-Qur'an ku mata awas hulu teh gunung dengekeun Al-Qur'an ku ceuli awas gunung teh hulu omongkeun Al-Qur'an teh awas ieu gunung teh hulu pikir Al-Qur'an teh awas lantaran di gunung teh yane di sirah teh aya pikiran anjeun teh lamun teu ngatur hirup teu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim awas hulu bakal jadi siksa ka sia bakal dibadukeun hulu ka sia muter hulu teh gunung teh dedeulean teu pararugu dedengean teu pararugu gara-gara deuleu denge omongan jeung pikiran bakal disiksa sia jaga di akhirat lantaran ieu teh sumber siksa
Ingat anjeun wahai manusia ketika aing ngaluhurkeun hulu sia. Di hulu sia teh aya otak, aya pikiran, aya denge, aya mata, aya sungut, aya irung. Gunakan ku anjeun pake mencerna Al-Qur'anul Karim. Khudhu ma atainakum biquwah. Cekelan ku aranjeun kabeh Al-Qur'anul Karim dengan sekuat-kuatna. Lamun can kadele-dele ku sia. Lamun can kapikir-pikir ku sia, lamun can kadenge-denge ku sia Al-Qur'anul Karim. Dengekeun ku sia urayan-urayan Al-Qur'anul Karim. Di mana aya kiai guraykeun Al-Qur'anul Karim, dengekeun ku ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia ceuli sia. Aing geus mere modal ka sia batas sia. Aing geus mere modal ka sia otak sia, pikiran sia. Aing geus mere modal ka sia sungut sia. Lamun sia henteu ngajading sia, henteu nuturkeun sakumaha Al-Qur'anul Karim, disiksa ku aing sia sakumaha disiksana Bani Israil, diangkatkeun ku aing sia, hulu sia dibadu-badukeun ku aing sia. Lamun henteu ku ari di akhirat sia ku aing kulub sia. Idza taqnal jabala, modal gunung urang geus aya. Teu kudu neangan ka Kairo, teu kudu neangan ka Yordan. Urang teh geus dibere gunung ku Allah, hulu urang seakan-akan gunung. Cek Allah, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi. Amalkeun eusi kandungan Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Hayu sia abeh takwa ka Gusti Allah. Sing hade ieu hulu urang titipan ti Gusti Allah. Bisa jadi rahmat ieu hulu, bisa jadi siksa ieu hulu. Tuh, Masya Allah, nu mantak dina surat Baqarah geus dijelaskeun. Wa idza khanna waktu nakaula ngalak misaqakum marafana fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sarua jeung di surat Baqarah. Sarua jeung ieu dibalikan deui kisah-kisah nu tadi. Akhadna mitsaqakum marafana faqakum tur khudhu ma atainakum biquwwah ieu sarua. Jadi mana isyarat ieu leuwih dahsyat. Lamun Kangjeng Nabi dibere kisah tentang kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam orang Israel nu buang kawarah teh disiksa gunung dikaluhurkeun manehanana sujud lain sasujud-sujudna horenganan deulekeun ieu ragag moal ieu gunung teh ku buang kawarahna ieu ge sarua urang ge kuari Quran aya endahan dideulekeun ku mata sabelah Al-Qur'an teh padahal instruksi geus nyaho ieu haram itu benar tapi urang deulekeun ku mata sabelah disiksa sia moal kebal deui. Sing hade sia, Masya Allah. Sadarkeun diri urang komo nu geus karolot. Moal ka mana deui pasti urang dipiceun ku anak incu urang ka leuweung dikubur urang. Sapoe 2 poe 3 poe saminggu bakal nahan getihan ajur awak urang. Nu kuari ku urang dimumule ku urang dagang teu nyaho haram urang teh. Deuleu teu nyaho haram deui teu nyaho haram asa nu urang asa nu aing asa hebat awak aing teh kakayaan aya di aing jabatan aya di aing kagungan aya di aing sakedeung deui sia bakal jadi cacing di jero kuburan sia. Sing hade khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Sadarkeun diri urang dengan makna isyarah ialah jelema loba nu jaradi solihin, loba nu jaradi wali-wali Allah lantaran gunung seakan-akan ieu adalah kitu sirah teu kudu neangan gunung Tursina, teu kudu neangan gunung-gunung nu lain. Allah geus ciptakeun gunung di diri urang, bahkan diamanatan ku Gusti Allah mata, ceuli, irung, sungut, pikiran sing hade amanat tah gunung eta teh bakal jadi rahmat atau bakal jadi siksa diserahkeun ka sia cak Gusti Allah. Aing nyiptakeun sia, aing geus jadiakeun sorga jeung neraka. Mudah-mudahan urang kabehan disalamatkeun ku Gusti Allah sehingga urang bisa takwa ka Gusti Allah, sehingga ku takwa urang bisa selamat bi barakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cirian
bulan Syawal kapanggih deui aya tandaan cirian didinyana sampai di sini libur panjang. Wa kadzalika mimman 'allamnahu wa kadzalika lan halika yang mangkono mazkur mimman iku tetep saking wong kang nguruh ingsun sadayahu ing man dakhala manjing ya man misra'in min auladi sayyid saking pirang-pirang anak Sayyid Ali wa mimman lan iku tetep setengah saking wong alamna utawi Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah al-Madfutani kang den pendem karone al-Madfunatani kang den pendem karone ala ra'si zaqaq ing atase muka dadalan zaqaq kang sempit alladzi yadkhulu minhu kang manjing yaladzi minhu saking kang manjing kitu alladzi yadkhulu kang den panjing apa minhu saking zaqaq ila qabul Imam Laits bin Sa'ad maring kuburan Imam Laits bin Sa'ad abeh di cirian tadi anu dikubur di Mesir nomor kahiji ialah Sayyidah Sakinah nu kamari waktu ka Mesir kami zararah ka Sayyidah Sakinah. Nomor kedua adalah Sayyid Muhammad Al-Anwar dulur Zainul Abidin. Nomor ketilu Sayyidah Zainab Limdatul Imam Ali bijawari Qanatir Sibak kamari ziarah ke Sayyidah Zainab. Nomor selanjutnya biman alamnahu khala misra nu asup kata jelema ka Mesir min auladi Sayyid Ali yakni Sayyid Ummu Kulsum italah aya di ditu nu kaopatna di Mesir Sayyidah Fatimah putra situ Sina Ali mah lain Fatimah putra Kangjeng Nabi anu ka Mesir manehanana dikuburna ala ra'si zaqaq dina muka jalan sempit alladzi yadkhulu minhu anu bisa diasupan kadinya tepikeun ka ila qabril Imam Laits bin Sa'ad aya cubluk-cubluk kubah di dinya di awalna aya kuburan Ummu Kulsum Sayyidah Fatimah kemudian mun lurus terus ka ditu eta aya kuburan kitu Imam Laits bin Sa'ad ai anu kamarima Imam Abu Laits As-Samarqandi ari ieu mah imam sahabat Imam Laits bin Sa'ad sahabat boga anak ngaranna Laits dikuburna sarua di Mesir. Jadi di Mesir ieu cucu-cucu Kangjeng Rasul buyut-buyut Kangjeng Rasul seueur pisan nu diarangkat jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang bisa ziarah ka Mesir ka Imam Syafi'i, ka Imam Zakaria Al-Ansor, ka Imam Waqi' jeung ka Imam Sya'athaillah jeung ka Siti Sakinah, Siti Zainab jeung para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Cirian deui di dinya. Abeh engke urang kitu. Setik deui. Wa Sayyidah Ruqayyah Al-Madfunah bil qurbi lan Sayyidah Ruqayyah kang den pendem kalawan parak min jami syajarat tidur saking kitu besi jami syajarat tidur bil qurbi min dakhilil khalifah amirul mu'minin al-Abbasi wa qila annaha ladan ucapakeun anha satuhunna ya Sayyidah